aya naon pot kira eta dangukeun di payun lah uang bagus tah nu dagang ieu gabusna bener pot kade ringu itu dinya runggu nah ya Pak di payun aya nu eta gorowok kade sing hati-hati ya makanya kayaan di leuweung geus ya nya kade sing hati-hati waspada permana tinggal nya jeung uras sompra kade jang me HP biwir tah eta nu abdi geus kana teuing itu eta mah teu ulah kaget manusia Hampir ngalamun nggak kebab Raja Bagong kedok sama siapa eta sihung lah butuh keur pipa we mah sapoharan nina uang bagus ke antos sakena punggawa ya kasep anyen resep ngukut marga satwa iya tak ada apa yang mau diharap tak kepercis penguin aduh kasaha teteh siate kapenguin ay bapak penguin lain tong ame pasok jadi teganan mata kula kagaban padamu ngeherkeun aya jelema kasep Gusti ya naon ai sugan lain jelema tanu tiluan Gusti disangka suung bae aduh jelema muni naker goreng patut banget goreng patut tabako jangan naon itu buta minta bako nah ini nyebut banget nah anak-anakan kada sing hati-hati dilejak wah tenang ya Dedi kabatur ladiku kadan wajib junjung Bapak Bupati Bandung wajib junjung bajar maneh rek kahuma kacai mah Bapak Bupati Bandung mulut aya ngejing ieu senapi rahmat aya no aya bajar maneh rek karunya lami-lami nganjengan api rahmat
ngajarkeun ka Bapak Bupati Bandung ya. Saya abdi ngarencangan ulah bisa pirakeun Pak Haji Ahmad Johari Aya Cuk. ulah bisa pirakeun wae geuning jambu jambu jamu alas jamu kuning jamu alas jamu kuning disawas ketemu maning Pak Haji Ahmad Johara la 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 Kapayun Pak Haji Ajo. jamu jamu Iya. jamu alas palimana Nyangakeun ka Pak Haji Nisbatullah ya. jamu alas palimana nu mislawas 10 kedana di Pak Haji ini Bapak Bupati Bandung Barat 10 kedana wae la 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 Pakowo Sukasari tacan kulam-kulam Allah. mundur tadi awang menen kineka dia lengira Oh, Pak. mundur tadi awang menen kineka dia lengira kineka dia lengira ibu hajah nenek la la Kapayun Abi Rahmat. Nani aya wong nono mana tukulimun botole cilik tukulimun Pak Kakak botole cilik Allah. Nani aya wong nono mana kulamut ditinggal balik Ibu Hajah Neneng Hadiani la la Atatang Cikadut aya kula Kulani kula dan mayu kang mas balik kulo milu ya Soloyo burung adara burung merpati badan lara kepati-pati baik balung langka daging nyari wong ditulung langka elingi Ibu Bupati Bandung Kelarasan aya Kapayun. ari wong ditulung
langkah Damang Ibu Hajah Nia Pangesto. balulang kadagini ditulungkung langkah lingking kang acep cuwe wong ditulung langkah lingking ningali ingkang sampun prapta ingkang sampun prapta Raden Sadewa kali pawongan kaget ningali anu ngabedega di payunan ngandika kisila wilujeng tepang iya Satria nun wong bagus
Itu wong jelek tuh bisa ngomong tuh wong jelek. Jelek sama wong genep. Sing yang jawab ku jelek nya. Sok jawabnya. Diajar itu nya Bapak. Sanaon eta teh? Diajar ngomong jeung ukara itu. Wilujeng tepang nuhun. Nuhun sia tara-tara we. Gitu wae. Nanya teh. Lain emang namana teh sok rada jeungan jeung aing gitu. Ya. Lain tanda eukeur, lain nyahoan kitu teh mah. Oh, mau siapa geuleuh ka aing. Biheung siapa biheung Islam. Manya Islam mah keiket. Budaya goblok. Nya tuh. Sia teh kabina-bina teuing. Nah, sia teh. Urang teh ngabogaan budaya naon? Sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado. Udah sih itu mimitina ulah dilawan. Sarwana mau dilawan. Sia teh. Naon ya? Eta anu hideung ngomong halus. Teu sangka nu kararitunya bisa ngararomong. Tuh Pak kumaha? Keur bae da kahayangna bungaheun teh hatena teh. Ku kitu teh keun antep. Itu mah bunga orang nyeri. Nah, paingan cek keterangan nu ngagebruskeun ka neraka teh deukeut heula cu. Anak pemajikan kurang-kurang nama. Kurang. Da kudu dipaehan sih mah teu heula. Nah, ari sia. Saha sampean ngaran kaula teh Sadewa. Wah, Sadesa jeung saha aing mah nyaho. Sadewa. Aya eta anu tukang, tah ieu anu hideung sakacamatan. Kuring mah sa RW. Ai kuring salemur. Sadesa, Sadewa. Sadewa beleguk. Oh, Sadewa. Urang mana teh Dew. Dew. Itu tuh anu tanda tahlil urang mana? Lain geus rupa-rupa. Lain eta ku cawadanana. Lain cawadan ku apalan. Permana. Anu tukang. Naon? Haleluya. Beda aya mah ieu. Naon cenah hartina? Aku mah siap ya. Manehna agama naon nya? Aroskeun sawadan. Sadewa anu tukang kuring Semar seung. Aduh ngaranna alus semur. Mar. Mantun. Aya eta anu diiket. Kuring. Dedi. Wah, beres. Nyer sieun dipacok aing. Aya itu nu tukang kuring. Si Saha? anu tukang main bola teh teh si Messi lain hiji deui Ronaldinho Gonzales lain Rudi Hartono tah eta badminton teman tinju atuh wong ngendi sampean kaula teh ti Bumi Rotau sawojat ti Nagara Amarta Bumi Rotau ya. Nagara Amarta ari eta nu tukang sami itu bulan itu di mana Cicalengka alah Cicalengka atuh Pak Bupati namanya Cicalengka dek ka mana sampean kaula teh apruk-aprukan nuturkeun inung suku kaula ya anjeun ceng apa asup ka ieu tempat dina harti geus jadi milik kaula. Salamet lamun anjeun masrahkeun harta kakayaan maneh duit pakaian jeung sajawana. Allah. Ya cek abdi ge perampok. Garong begal. Perompak. Perompak mah di laut. Nya, tak kudu bisa ngabedakeun. Aya di darat perampok. Nya, Aya di dapur teu ngejo nya mah. Teu nyambung sia mah.
jika lamun maneh masyarakat harta kekayaan duit yang sajabana salamet ngaliwat ka dieu untuk itu paehan bae ya Pak geus kejamnya oh nyata nyawa jelema teh geus murah anu kalau gaya hargaan anu matak lebah dia urang pagehan budaya urang matak reueus ku aya pakis naon pakis teh naon pakis teh si belegu pakis geuning anu dina di leuweung ning cekah cekro si engkis atuh teh alah paguyuban kisuna belegu pakis teh paguyuban kisuna dek dipasrahkeun Bapak Sadewa geura eureunnan sampean laku lampah ngarugikeun batur teh sabab cing ingat yen aya nu leuwih alus ti batang kahirupan dunya nya tanah akhirat ya wajnya hoja akhirat mun tong nyaritakeun atawa tong dicaritakeun namun sia can apa salat getara eta nepi ka kitu jelema mamawana dengan asa pang benerna mah hirup teh kuasa pang benerna ge geus salah jelema mah laras coba pasrahkeun ulah maksa sampean bilih aya mamala nu teu hade ya ditanggung mamalana ku kaula itu mah tos ditekadan sih oh niatan ih sugana ku cara kieu teh atuh leuleuy pokona maneh datang ka dieu hartina geus jadi milik aing apan kitu ku pangeran oge di jabah aing doa poe ieu bakal hasil mawa syarat tupi ka tanah teu aya ge akte kelahiran nya nyawa sampean bakal ngalayang lamun teu dipasrahkeun oh lamun geus kana nyawa dina harti dek ngaroga hala kaula eta mah lain deui urusanana eta mah merupakeun ancaman keur Sadewa saha nu ngaganggu ka kaula komo bari jenggala nyawa aya hak pikeun mertahankeun bela diri eta laras sok dibikeun naon rupa hal dipentak ku sampean semplakeun tak-tak atuh apakeun sapegatkeun buk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga deh eta we satria teh eta ciri-cirinya ka diri aya aing sok galab euy apa kon wani marang aku Sadewa ora wani dening apa kulanang aji mulati tegak ka dianya suram rata jaya merata nyekel sabuk bilang tato aji mulati tegak raya ajakakeun bacot dinu legasnya hei anu mana hei kapir si hareupan ku sia kajajang dek dipasrahkeun eta iket dia najis kan dibacok aing mah sawiya sajogan ku abdi mundur Pak mundur lain hiji maneh sing waspada tingali di hareupina rungkur ringguy ya sirulit aing mana pan digadekeun sae lah digadekeun sawiya tu ku abdi gan hali mundur dawala tiraanan jelema hali cenah jadinya anu tara salat pada kitu ai jurus alus ayo kepung wakul buaya banget saya Gusti Sadewa ya sikil prong skor
aya nurek dipegang ngalawan biasa nama sok pasrahnya biasa nama sok rangga laras jol kenap tapi ayeuna ngalawan ye jelema samana ya bisa-bisa 47 maneh pasti ieu mah ieu hei batur ayo aku mujang halus jujurna euy lain jujur cucungik ya masya naonana si Sadewa sia kuring guruna guruna ya ai muridna ai gini ai guruna kudu pan kitu murid mah geus jadi presiden pan guru mah anggar di sekolahna woi dek kemana sih dek baru kada mau diudag alah sia iya baru kada murid cepak ge iya jok ya ayangnya diberi kaji kepada-pada oke alah sia balik deui aduh ai suka teh diudag alah balik deui aneh euy lain mana kakara aing boga musuh soleh biasana mah terus kabur ieu mah bager bager balik deui euy
Gara tinggali gara tinggali. Gara anjing atuh. Gara tinggali gara. Tuh kali heula. Aduh maka jeung ngelek. Ternyata cicing. Tadi dinya balik deui teh gara tinggali gara. Geranya. Gara. Nya tuluy jeung nya. Goblok gitu aing. Mau ditangkep aja mah. Ada yang baru kata kemana? Modal. Ini sisi gelo. Tewak kayaknya. Aduh, dipalih dia Asep ini. Didinya Asep setan. Abang kayaknya. Aduh. Menangkeun atuh. Alah. Ya. Nyaho di bobodo mah cicing. Oh, alah. Aduh. Ngelempet we dulu. Kumaha lamun aing reuneuh? Ya. Awas atuh. Wah. Alah tong dicongekeun sia. Alah. Nuju sia. Itu bubungutan lebih kayak gitu. Goblok saya teh dari kahayang aing kitu. Tadi kan jelema. Aing memangna saya teh kasep. Aing ngaku awewe di udag-udag. Percaya. Da merkosa. Palingan. Harus juga dari udag-udag teh boboheun. Lawan. Tarik numur mah euy. Urut geus kitu gedena. Woi. Aduh beres. Ajik kamari ya. Woi. Beres kan. Hebat. Hayangnya ini. Woi. Gerakan naon eta teh? Hah? Gerakan naon? Eta katinggalina. Ieu mah tong hees oge sia teh kitu. Memang aja ngabalangkeun kaula. Tapi dikersakeun kaula salamet leuwih ti kitu. Anjeun dek ngalan nyawa kaula dipiheulaan ku kaula. Orangna ikan bakal mutusakeun jiwa raganira kejawab pusaka kula. Abdi hadir. Kade atuh balangan. Asuh teh keuna. Ngagojo sana beuheung. Kade atuh beneran. Ari maneh nanaonan ngomong tadi kitu-kitu. Tidak terbiasa. Pak Ajo. Lagamana teh nya ti Pak Ajo. Cimuncang ya. Haji Ahmad Johara pan kitu ngomongna. Deg jagong. Alah.
Ibu Hajah Neneng nanti. Ya. Beda ada jeung urang Cikawung. Kumaha urang Cikawung? Diteunutkeun Cikawung mah. Lain Om Sari eta, Om Sari nongeng. Joy gitu. Urang Jatiwangi we urang Burujul. Bedanya sama kumaha? Atuh geuning. Itunya. Ai Sinen meureunana ai Sinen mah ari isuk-isuk pan eueuh wedakna teh. Nya. Dek nabeuh ka Kuningan pelebas setopan ning di Kadipaten. Nya. Atuh geuning atuh tukang beca. Atuh geuning Sinen ge mah digoreng patut. Tadi wadah. Usah merok urang teu. Usah rangkau. Ai eta geuning susuna meuni lepet. Ada ke sekolah. Dari panggung mah meuni nahnar. Sing goreng diganyel ku sapu tangan meureun. Jaga sekolot. Nah, geuning geuliskeun si Jenong. Haling dol. Bade urang panah eta jurig-jurig. Sae ulang. Awas. Bejaan si cepot ulah cicing hareupeun. Eus. Kade ulah cicing di hareupeun. Ieu aing di tukang. Dia syukur atuh. Ya berarti gitu. Maneh nu cicing di hareupeun geuning haling. Sok kayaknya ka tukang buru. Hasilan yang erek-erek. Gobrak. Selamat pagi. Rasakeun jurig anu sok ngarasahkeun masyarakat. Ai geus beunang pingpinanna mah kabur pasti. Awas. Jago aing Mas ya. Allahu Akbar. Aduh. Bulu aing kasabet. Sabet di mana? Bulu aing coplok. Aduh, ketembak dulu. Pariksa kayaknya. Pariksa. Aya kene nih euy. Ya amat tak ge. Aing dewek teu ketembak. Heuh keuna. Bohak teu. Nyeri teu. Mun bae teu nyeri mah. Penasti kersayang tumampar. Raja Bega katiir pisan ti korona. Atuh ieu anak buahna nu ngulon nu ngetan nu ngidul nu ngaler paburisan. Kabur. Sastra jingan. Dan benang kengengan. Lempeng pisan ngarti corona euy. Tepat yang sakupot gerepek. Aduh, atuh da muridorna kabeh oge. Percaya. Dina mentangkeun panah. Anak pucang. Dewek milu latihan wungkul baheula. Ya. Pernah. Jarak 1 kilometer nembak korek api. Benang. Tembak ceng. Benang kan? Teu da jauh atuh sia teh. Sing mikir we di dinya na mah atuh. Benar kan diomongkeun. Heuh mah eueuh teh diomongkeun eh. Ya. Ampun. Aduh. Allah, sukut pisannya. Kemanakeun teh? Aduh. Kurang kere. Pagi.
hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang sok kania Tembak naon? bisa teu modar sia kakenan aing heuh aduh hari jelema ngaclang kade sing hati-hati jang Kena tembak. kolot FSMR bisa bikin cerik kena kau benyit yuk Bim Astra jinga dawala mariksa rungkun-rungkun bilih aya keneh musuhna saperaptane pun ieu Bima waos kekerot soca beureum ningali Sadewa nafsu kabirnya datan niratanga demane wo pakulingan datan niratanga demane wo pakulingan rana Ranta parah deui Sadewa anu nuju nyawangkeun nu paburantang nyata nu kalalabur Bima anu nafsu ti tadina keneh edan bangsat aduh prakarya Palpati tak palpati hutang wirang wirang kalakuan teu detik iblis ya ke naon ieu teh prakarya cenah tong ngomong sia sareuk-seuk aing ngadengena ulah nepi ka bogoh ka indung paduli aing teh boga dulur sia hiji asa ku kabida-bida teh prakarya naon dosa raya dong woi paris modar sia ngawiwirang kulawarga aib edan binatang Semar Asta jinga dawala leungiteun Raden Sadewa malah rada curiga margi aya getih ngalukrah atuh kok kituna apruk-aprukan milarian Sadewa itu kayaanan padahal Sadewa dibalangkeun ku Bima anu make tanaga luar biasa tuna lampah eta kacarios aya naga luar leor dugi ka paburantak bagong banteng sieun ku ayana naga luar leor di tempat itu kayaanana sang naga lumampah di satengahing marga
pasti haus kahilir mah pajang pangaderi biar sahur kaculuna iraha tepat serasna kana susuku serasna kana susukan di dunia ngalajuran nafsu